Hah? Wa innal ibada sanyana hamba-hamba aing idza ata'uni di mana narurut ka aing salatna buat taat geus ka aing hawaltu quluba bulukihim alaihim birrafatir rahmah ku aing bakal dipengkolkeun hate para raja ka eta hamba dengan welas asih. Lamun sia jadi kiai, lamun sia jadi kasepuhan, lamun sia jadi sesepuh, taat ka aing dengan taat anu muadab, seluruh raja bakal nurut ka sia. Welas asih ka sia. Bupati sakitu hebatna lantu urang taat, bupati ge bakal datang ka urang welas asih. Gubernur sanajan kukumaha ge urang taat ka Gusti Allah tanpa aya embel-embel, teu hayang di alam, teu hayang dibere, teu hayang diagung-agung, ka Allah nyanana janu Allah ieu didatangkeun dengan welas asih. Presiden sakumaha gagahna ku ari, leutik huru tapi gagah. Leutik tapi ku gagah. Maksudna gagah ke kumaha? Gagah teh wawanena. Gagah maksud gagal teu asa salah. Bangun ku aya, bangun dong. Atuh kumaha aing bae cak nyana. Tapi ku ari nyana dieun terobosan-terobosan. Anu kamari nyana teh blusukan. Nyen pencitraan-pencitraan supaya dipakai kahebat. Ternyata setelah demo besar-besaran di bawah dengan bendera kiai. Waduh. Jangan sembarangan ternyata kiai. Hatiku ingin menghampiri, ingin mendatangi kiai-kiai supaya kiai itu mendukung aku. Tidak lain karena Allah, nya nama lain karena Allah. Beres ya asal dukung aing. Beres ya dukung aing. Sarua jeung kitu di akhirat disiksa duanana. Di akhirat disiksa duanana. Aing mah ngabejaan bebeneran sih mah lillahi taala ieu. Sia masuk aja yang sedikit aing. Tapi lain masalah eta ieu mah. Masalah ieu ya idza atauni hamba aing di mana taat ka aing hawatu qulubukum bakal dipindahkeun hate raja, hate pemimpin ka eta hamba birrafatir rahmah. Kalawan welas jeung asih. Raja menghormati. Raja deudeuh, raja asih menawarkan. Butuh apa sih kiai? Lingsem. Apa yang perlu dibantu kiai? Di dalamnya mah dukung aku dong. Ntar aku kasih deh. Iya deh. Tama beti tama kos gitu mah. Halo, Masya Allah. Nah iya rame jasa ieu mah hadis. Rame ieu mah kakarak seprapat hadis. Wa innal ibad wallahu a'lam bissawab. Tawi kilaiki Gusti bahwa tetap ngamartelakeun baranggang tegaya mana taata sabab rahmah wal afiyah. Satuhuna taatiku sabab tekana rahmat lan afiyah kawaras. Rawa Abu Nuaim musgariatkeun sabagi Abu Nuaim anna Rasulullah. Satuhuna kang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu kumujaba kang yang Rasulullah. Allah azza wa jalla yaqulu in satuna Allah azza wa jalla iku ngadawuh ya Allah ngadawuh ing labad anallah fa ingsun niku Allah la ilaha illa ana para pangeran iku maujud angin ingsun malikul muluk turkang ngarajaan pirang-pirang raja atau ngamilik ing pirang-pirang raja wa malikul muluk lan kang ngaratuan ing pirang-pirang ratu. Kulubul muluk fi yadi utai pirang-pirang ati pirang-pirang raja ikut tetap ing dalam kekawasan ingsun. Innal ibadah idza ata'un yahwatu qulubal muluk. Dan satuhuna pirang hamba ikut tatkala nurut ya ibadah ingsun hawat. Maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja na ibad alaihim ing atas ibad. Berrapati kalawan laswar rahmatilan asih. Wa innal ibadah lan satuna pirang-pirang hamba iku idza asauni tatkala maksiat ya ibadi ingsun awatu quluba mulukikum alaihim bisuhti wan nikmat. Maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja ni ibad alaihim atas ibad bisuhti kalawan benduan nakamatilan siksa.
samuhum sual azab maka kenali ieu muluk hum ing ibad ing ala nisiksa. Ieu hiji bab rek nerangkeun kajadian anu datang, tingkah-tingkah anu datang bahwa sanjana taat ka Gusti Allah ngajadikeun sabab datangna rahmat jeung afiat. Masyaallah. Sekumaha tadi taat atuh geus dijelaskeun tadi tobat taat ka Gusti Allah eta teh kitu nomor kahiji tadi dijelaskeun ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah kahiji tuh kedua dan katilu ieu taat horeun sabab rahmat jeung afiat. Abu Nuaim ngariwayatkeun bahwasanya junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol teu pernah amprok urang jeung kangjeng sebab teu kazamanan boro-boro kazamanan urang asa sahabat ge lain teu jauh 14 abad anu silam tapi wali Allah mesri ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul bahkan bisa direncana hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi bisa direncana. Masya Allah. Bahkan Sayyid Maliki mah Mekah kapanggih jeung Kangjeng Rasul 2 kali amprok jonghok mah gitu. Habib Lutfi pernah kadatangan Kangjeng Rasul. Ngebantak nyana kuari bangonan gitu ngaranna sabodo. Embung dianggap hebat. Kadang-kadang geus kitu we nyana sabodo geus boga kanikmatan tersendiri. Bahkan pernah ditempokeun ku Kangjeng Rasul pangkat-pangkat di masa dunia. Sadunya jadi ngajajar tanya pangkat ke hiji, pangkat kedua. Jadi nyana nyahueun. Urang kuari wawalianan nyahueun di hareupeun Habib Lutfi. Sebab sangarana anu dideuleuh nyana waktu keur ditempokeun ku Kangjeng Nabi jajaran awal. Wih boten wenten seueur. Ya, jajaran kapindo nih coba kapindo. Ya, diimpleng maning ge. Wih, ora ono. Wong kronjo iku. Terus sampai 9 baris. Hiji, kedua, katilu, kawa sampai 9. Antak nyana nyahueun sadunya wali. Eta keur carita rahasia. Kajeun kula ieu mah nu ngadongengkeun aja lain nyana. Nyana mah ngadongengkeun ka kula ka ente moal. Ka kula ge nyaritakeun dak dibere ku Kangjeng Rasul pernah jajaran wali Allah. Sakitu hajunya lagi pohoan meureun lep eureun deui. Aju kacai nyana poho meureun kos sakumaha abah nyaritakeun kumpul di kitu Sukabumi teh di naon karapan teh teluh teh Pelabuhan Ratu. Ya cok abah teh eta harita erek Gus Dur naik jadi presiden reformasi sekitar bangsa genep bulan deui abah kumpulan di mana bah di Pelabuhan Ratu di mana Pelabuhan Ratu di tengah laut. Jadi eta di dijaga ka ditu aya jalan ka ditu jalan bagus itu aya bangunan. Itu aya Buya Cidahu, kemudian aya Abah, aya Bung Karno, aya Gus Dur terus cerita. Barang sareng poho meureun nyana kaleupasan. Aja ngaleos ka jero can anggeus. Dongeng can anggeus ngaleos. Geus teu kaluar deui. Oh, poho. Ieu Habib Lutfi poho tah nyaritakeun. Kos ente nyaritakeun ka bogoh. Poho horeng di hareupeun pamajikan tsunami.
Aduh Gusti Allah agung. Tungtung nama orang kaduhung nyarita bebo benduna aya 5 bulan mah. Ya Allah ya Rabbi. Tah, ieu keur carita urang teu pernah amprok jeung Kangjeng ngimpi ge hese. Komo amprok langsung mah masyaallah. Lain hese-hese deui kudu bersih awak, bersih kolbu, sering maca sholawat. Kangjeng Nabi apalin lamun nu sholawat naon nu kurang sok dibaca teh apalin Kangjeng Nabi. Urang maca sholawat naon apalin. Eta kan lapor sholawat itu. Sholawat urang asal dibaca bae kan ngawujud lapor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Di mana ya? Di Cilong Pasar Kemis. Di mana? Haji Pendi paingen jores ya. Nyawan nyawan. Teu husu maca sholawatna. Di luar bae itu sia ka ditu. Apalin nya lagi kan husu kan wonten. Oh tukang jeung bau luar biasa. Zahiran wa batinan. Mantak urang lamun endek maca boro-boro waliullah mah boro-boro endek maca sholawat. Dek baca kitab bae ge encan jadi di batin lamun terasa encan hadir guru. Iku maca bae. Urang dek ngaji. Terus lah hadiah tah Muhammadiyah bangsa Persib moal ka situ. Bangsa Wahabi mah beda lain mantak lain deui kojun hebat ge tapi lamun para wali Allah terasa guru dek dihadirkeun ieu teh maca kitab nang ti guru-guruna terus geus perasaan aya ta guru teh ya ieu nu nyieun kitabna dihadiahan kayak geus aya karak geus engke nu nyarita teh lain seperti urang nyana tuh nyana nu nyarita tuh lamun nyarita tuh sabaraha teh digoblok-goblok ge jalain aing sia emang sia mah garoblok ieu mejeuna digoblok-goblok ge kan gitu saya mah cak musonif emang goblok atuh gobloknya nama kan kreditan teu eueuh we teh mah lain goblok ablagul goblok teh mah teu kacau terasa keur carita batur anu luhur pangkatna seperti eta aya anu geus endek ngaji hajut teu datang-datang guru teh teu datang teh libur sakali kaget kan murid teh kok ieu bisa teu ngaji aya naon sih teu daek ngomong guru mah kabar hadir dumantek teu ngaji teu hadir guru kondangan teh naonnya teh guru teh siapa tolol segala kondangan teu hadir tak kieu lah keur carita jelema gede nah urang lamun maca sholawat teh ngahadirkeun Kangjeng Rasul tadi ke waktu-waktu mimiti aya sesengitan urang geus diberes wah singit naon ieu urang kaget lamun urang terus ka Kangjeng Rasul eta teh kan sinar Kangjeng Rasul teh aya ka urang sengit pernah Haji Pendi maca sholawat adi sengitan singit menyan nah nu tadi paeh teh ye tatanggana orang paeh ngaririwaan sebab Haji Pendi boga hutang can mayar datang nah ieu sajadah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios kieu innallaha azza wa jalla yaqul sajadah Gusti Allah azza wa jalla yaqulu kungsi nyarios cek Gusti Allah anallah la ilaha illallah kaula Allah teu aya pangeran kecuali kaula malikul mulk anu ngamilik kana seluruh raja malikul mulk anu ngarajaan seluruh raja ngamilik seluruh milik bumi jeung langit kula nu boga raja kula nu boga anallah kula Allah la ilaha illallah langit bumi katut asina nu aing raja-raja ti mimiti RT datang ke presiden raja-raja nu aing kabeh kitu nang aing ngajadikeun nu ku aing ngatur bener jeung teu bener aya di leungeun aing kulubul muluk hate para raja piadi aya di kakawasan kaula Jokowi aya di kakawasan Gusti Allah Presiden Donald Trump Amerika
aya di kawasan Gusti Allah. Salman raja aya di kekawasaan aing. Raja mana deui coba ieu? Guys, ulah jauh-jauh ke luar negeri guys lah pokoknya mah dalam negeri bae guys. Raja sa gubernur kakawasan aing. Hatena aya di leungeun aing. Zeki aya di leungeun aing. Sia, ulah sok sambarangan. Awas ya, ha. Aya di leungeun aing. Seluruh raja aya di kakawasan aing, ceuk ngomong somprana di leungeun aing. Janu aing ieu. Nangieun aing, hirup lagi ku aing, diatur ku aing, hatena aya di kakawasan aing. Hah? Wa innal ibada sanyana hamba-hamba aing iza ata'uni di mana narurut ka aing salatna buat taat geus ka aing hawaltu quluba bulukihim alaihim birrafatir rahmah ku aing bakal dipengkolkeun hate para raja ka eta hamba dengan welas asih. Lamun sia jadi kiai, lamun sia jadi kasepuhan, lamun sia jadi sesepuh, taat ka aing dengan taat anu muadab, seluruh raja bakal nurut kasia, welas asih kasia. Bupati sakitu hebatna lantu urang taat, bupati ge bakal datang ka urang welas asih. Gubernur sanajan kukumaha ge urang taat ka Gusti Allah tanpa aya embel-embel, teu hayang di alam, teu hayang dibere, teu hayang diagung-agung, ka Allah nyanana janu Allah ieu didatangkeun dengan welas asih. Presiden sakumaha gagahna ku ari, leutik huru tapi gagah. Leutik tapi ku gagah. Maksudna gagah ke kumaha? Gagah teh wawanena. Gagah maksud gagal teu asa salah. Bangun ku ieu, bangun dong. Atuh kumaha aing bae cak nyana. Tapi ku ari nyana dieu terobosan